Ari ayeuna aya naon tadi dia punten? Aya naon wae? Tadi sahur sareng naon? Sareng naon? Sareng naon tadi? Beneran teu salawur. Teu salawur. Aya genarnya pamasitan tuh bukan Astaga. Bahasa sahur. Ieu murang kali teh henteu taruhan. tadi mah aya sapiring. Sapiring ku opatan. Adi mah kadang-kadang. Mata teh mah kadang ya Allah. Geus we ulah kali teh aya minta aya mah nya. Itu aya Suparmi dijebur. Suparmi dijebur we ngalian uya. Pami mah babagi heula pami bukan. Babagi heula kali teh lah. Kadang-kadang menuju dialaikan lah. Ini ageng itu. Lamun teh kenging tuan kumaha? Lamun teh kenging tuan. Kadang kala nyuhkeun sapiring. Mun menuju gaduh. Sapiring. Sapiring nyuhun sapiring. Tapi sesanya sangu poe lah. Nya. Sangun kamari we kitu nya. Kumaha teteh we meureun duka sabaraha hari nama nya mangpaatkeun we ku teteh da meureun abi. Ieu kanggo barukang ke anu amisna nya. Nah, ieu mah kanggo masakna dari ageng mah henteu. Mudah-mudahan mangpaatnya. Siap. Nya sami-sami tetehnya. Sahabatnya. Nah, sahabat tuh. Ini di dalam kamarnya sahabatnya. Hari tempat ieu nama Bu, teh nanti masak di dieu nya. Di hau. Di dieu masakna. Aya masihan kompor ke tali Ah, hau we. di hawu we nya. Ya, teh ya. Di hawu ya kamar mandina. Nah, ini sahabatnya saya udah beli apa? Udah beli belanja nih buat si ibu itu tuh. Katanya. Nah, si ibu itu tuh. Dek. Buka sayang. Nyalira di dia nak. Saha? Sahabat. Aya tanah sareng dek rakanan istri. Ya. Nah, ini sahabat ya, saya ketemu sama si ibu. Sama ibu siapa, Bu? Kokom Komaria. Oh, Ibu Kokom ini sahabat ya. Kebetulan saya itu mau apa? Mau belanja ke arah Garut gitu, mau belanja. Kebetulan si Ibu Kokom tadi teh ketemu di mana, Bu? Di Cipicungnya. Ibu teh tes di mana tadi teh? Kuli. Oh, tes kulinya. Oh, di Cibugalnya, di saha teh? Oh, di rencangan berarti di rencangan. Jangan we aku tong disebutkeun. Di rencangannya. Tadi teh si ibu teh bercerita cenanya di separak jalan teh cenah mah nanti di rumah teh nanti teh aya beas, teh aya naon malahan barangkali nage sok tara tuang gitu nya. Tara maksudnya langkit tuang kumaha? Tuang si tuang. Mohon. Tungannya kalah kitu teh awe. Lamun aya Masih biasa we. oh gitu. Aya berenang kitu teh. Ari alamun teu kuli ka Cibugal sok ka mana? Nyari anu mewarang, ari aya mewarang cari. Maka nabinya kasaderet. Mohon. Mungkin kami di pasian berenang tuang. Aya berenang kitu teh. Mohon. Agang geningnya da mana ningal kitu wae. Anu pamaget teh, anu tadi dicarioskeun itu nya. Ningal kitu wae geningnya tambal teh. Aya nage cenah bade ka sabarang aya bade nyanak, mudah-mudahan we tuh. Mohon. Bade ka Kalimantan cenah ku rencanganana di sana. Karencangan teh. Cenah mudah-mudahan we tuh. Amin mudah-mudahan tehnya. Abi teh tah. Tah itu sahabat ya teh rumahnya sahabatnya. Nah, ini sahabat tuh. Ini di dalam kamarnya sahabatnya. Hari tempat ieu nama Bu, teh nanti masak di dieu nya. Di hau Di dieu masakna. Aya nu masihan kompor ke tali saha. Di hau we Di hawu we nya. Nuhun. Tuh sahabatnya, tah iya. Di hawu ya kamar mandina nya. Di kamar mandina oge. Teh ya teh peninggalan sareng caroge beratnya. Caroge. Caroge tos bade. Tos sabaraha tahun teh? Bade 7. Tos 7 tahun nya. Bade 7 we teh September panginten. Ari ayeuna aya naon tadi dia punten? Aya naon wae? Tadi sahur sareng naon? Tah? Sareng naon tadi? Bedan teu salawur. Teu salawur. Aya genarnya pamasitan teu bubuk da
Teka goreng. Astagfirullahaladzim. Teka goreng Pak ya. Tapi Dede saraum teh, Dede saraum teh. Dede. Tadi nyeking MBG cenah. Mohon. MBG-nya. Itu wah. Kadia gelis. Nah, ya teh nih sahabat. Iya bu teh ari nanti ari seueur mah henteu nya abi teh taya merenan abi nguping tadi di saparak jalan gitu nya. Teteh nguping nabi meni asa sedih gitu nya teh tuang ge kasarna mah kumaha sanes abi ngahinakeun gitu nya. Taya merenan kanggo masakna merenya minyakna tah ieu minyakna. Tapi neng salawur teh tadi salawur. Ya deh, kanggo ieu ta, ieu jajanana ye. Tah ieu kanggo baru kangke anu amisna nya. Nah, ieu mah kanggo masakna dari ageng mah henteu. Mudah-mudahan manfaatnya. Tapi teteh abi nanti abi ngiring ka dieu teh hoyong terang leres apa henteu kadang-kadang kan bertanya ke orang teh gitunya kadang-kadang ngabohong di jalan mah gitu tah. Ngabohong gitunya ngabohong teh nya ari mudah-mudahan mah nya. Ari nguping kituna antara bohong teh namanya eta mah kembali deui ka urangna gitu nya mudah-mudahan mah aya rezekina gitu nya. Mohon. Emang kenyataan terus pada karerang lah di dia. Oh di dia oge tapi Tatangi ge soknya ari anu masihan. Oh sok anu masihan alhamdulillahnya tetangi-tetangi ge. Da aya mah geuning buruh cuci sesaat atas gaduh mesin. Mohon. Bari ka kota geus aya nu. Taya nu ngantosan ieu barangkali nya mudah-mudahan we sing aya rezekinna nya. Tah abi meureun panginten nya sakitunya. Da abi tadi teh ngiring teh sanes hoyong kumaha hoyong leres apa hentena. Nya mudah-mudahan we nya kapayuna ke ku abi dibantos insyaallah lamun aya tire rencangan tapi nya kan rencangan mah aya sok aya bantuan ti sosial gitu nya. Mudah-mudahan we aya nanti aya rezekina gitu nya, aya rezekina dibantos. Tapi teteh model murang kali ya. Lamun tekeng tuang kumaha? Lamun tekeng tuang. Sok aya we. Kadang-kala nyuhkeun sapiring ka uwana gitu. Oh, ka uwana. Kadang-kala nyuhkeun sapiring, kami kadang-kala uwana gaduh. Pasihan biasa. Gitu. Pasihan gitu kadang-kadang. Pami kegaduhan. Mun nuju gaduhan. Sapiring nyuhkeun sapiring. Tapi sesanya sangu poe lah. Nya. Sangu nu kamari we gitu nya. Gitu sok dikasihkeun babi haneutkeun. Kumaha teteh ayeuna model tadi ngupingkeuna basa saur. Basa saur. Ieu murang kali teh henteu taruang. Tadi mah aya sapiring. Sapiring ku opatan. Abi mah kadang-kadang. Mata teh mah kadang ya Allah. Geus aku murang kali we ari abi mah mun aya teh mah. Tapi teh aya mah nya. Itu aya supermi hiji gejebur. Ibaratna aya masihan supermi hiji gejebur we ngangani uyah. Mohon. Kitu pami rencana pami aya masihan kangkungnya sayuran mah itu baru. Mohon. Kangkung cacag abi mah sapatos janten walas sasanok ewa. Abi mah babagi heula pami buka teh. Babagi heula nu alit heula babagi. Kadang-kadang menuju yang dialaikan ya ageng mah. Ya moskeun nya anjeun biasa Dede ka dieu dedena ka dieu. Nah, sahabatnya si dedenya lagi. Ka dieu dedena, damel di kumaha si mamah mah? Tadi kumaha? Tong nangis deui nya. Jajan-jajannya. Nah, iya kanggo jajannya, sakediknya, timangnya. Ya. Tong nangis. Puasa teh ayeuna puasa teh. Saum, alhamdulillah Dede puasa. Saraumnya mudah-mudahan sing etanya sing lalancar. Tong tos eta mudah-mudahan teh ku abi nya gitu nya. Ari ageng mah ieu henteu abi nya. Ieu mah kanggo panyambung ayeuna we dinten ayeuna mudah nyampe ka enjing gitu nya. Gitu tah. Tapi tadi cerita teteh kan teteh ka Cibugal. Teteh ka Cibugal. Kuli ka Cibugal, Kalemur Cibugal. Ti dieu di Rancapanjang. Jalan kaki. Jam sabaraha ti dieu teh? Tabu opat ti dieu teh 4:30 mentos netepan subuh gitu nya.
Oh, nyampe ka Cibugel jam sabaraha? Tadi teh tabu jam 7 setengah 8. Setengah 8-an nyampe ka lokasi teh. Namanya kepenak sareng Abi. Eta teh sabaraha kali liren Eta teh. kan mundur anu parabon geuning. Mohon. Eta teh sabaraha kali liren. Nyanya perjuangan ibunya mudah-mudahan sing berkah teteh sing kiatnya. Tah gitu. Anjingnya pangita abi teh kali itu deui. Oh, damel di ditu teh tos sabaraha hari? 2 hari pagi. Oh, tos 2 hari dinten kamari sareng dinten ayeuna. Da can beres seueur nya gitu nya. Can ada di pasianna pangitan atus beres. Tos beres pada melanana gitu. Sabaraha teh sadinten? Sadinten teh. Ti Hari abi makan eta mah dugi kalohor. mohon. 50 teh ngan lantaran ari ieu mah cenah ari sasih kieu mah kan biasana kasih tuang. Mohon. Ari sasih kieu mah ngan sok masihan namanya cau gitu masihan etang-etang nu amis Nu amis mohon. cenah bade ditamihan Rp5.000. Janten 55 panginten. Mohon. Jadi namanya teh disangkaan abi mah sugan teh ku abi dicanak kan motor teh. Nya abi mah biasana kan lamun ti kaler bade ti kidul gitu nya. Lamun kaleresan kendaraan nanti. Tah kaleresan abi mah ari nanti lamun bade ka Cibugel, bade uwi nya. Bade mulang, bade angkat lamun kendaraan kosong mah kadang sok ditawisan gitu. Soalna ngaraoskeun kapungkur gitu zaman baheula gitu nya keur nuju teh acan rame motor gitu nya. Nuju motor lah. Aya nu ngajak. Langki kene. Tapi mobil tertutup teh habis. Oh, nya teh keng ngari nya beli nya ta. Ari nanti matangna abi tadi ngobrol sareng teteh manawi teh di nanti ti garela teh ti jalan raya Cirapuhan itu nya manawi teh ngangge mobil gitu. Oh, jadi jalan kaki. Jadi pulang pergi teh tiap dinten teh jalan kaki. Dugikeun ka dia ku mobil Bakti Putra. Oh, mohon. Da terang teh mun Bakti Putra meureun itu nya. Terang aya bacaan. Nya aya bacaanana gitu nya. Aya eta mah abi alim da sieun. Oh, mohon. Kumaha banget sasatna leuweung lah. Nya. Berarti lamun ti ditu ti Cibugel tabuh. Tah abi mau pamit. Tabuh sabaraha keluar? Tadi damel. Tabuh setengah tilu gitu duka. Setengah tilu nya maksudnya tos setengah tilu we ti ditu. Tawana tos lohor beres lewat lohor. Lewat lohor da ti dieu. Bereskeun heula nya ieu. Nya. Da meureun lebat nage tadi tabuh 8 itu nya. Tabuh 8 we disebatna atuh da. Nya. Janten ti Cibugel teh tabuh 2an pangintennya. Duka atuh. Nya tabuh 2an. Teu ningal meureunnya. Tabuh 2 tawana meureun kan teteh beberes heula ibah heula meureunnya di tempat itu teh di tempat damel teh. Berarti kamari nyampe tabuh sabaraha ti Cibugel? Bade ieu. Ada naon? Adan maghrib Masya. lewat we da nya kan mobil material mah geuningannya belok-belok heula. Nya. Oh ngingiring heula eta teh. Oh. Material bade ka mana? Aya triplek sareng semen nya ibaratna teh. Teh cenah ngiring heula lebet ka Putra Jawa tanya. Sok ngiring heula cenah teh. Abi mah calik di Bakti Putra. Sane. Putra Limangan panginten ari material Bakti Putra teh mana Limangan? Bakti Putra mah mebel ieu nanti nanti lomari nu kari teh teh. Iya nu kitu. Jadi nganter-nganterkeun jajab sih. Papan lah nya dina eta teh papan bangsa duka dus tilas naon nya. Oh nya. Oh, jadi ngiring-ngiringnya. Da teh mah tuh ada teh. Nya. Nambe oge asing teh bade papa we teh lu ngajajapkeun mah nambe teh kormakan sasangkot. Kami ieu mah dina. Nah eta ku rerencanganna teh gaduheun motor. Aya gajiha. Aya motor mah. Teh. Tadi ge cenah urang kalina teh sakola. Da kempes motor teh. Teh sakola tadi ge urang kalina gitu Jumat. Oh nah. Eta aya keur mata aya nu ngajalankeunana da teh tiasaeun. Nya. Da carogena kan damel. Tahunna teh paling isap. Oh eta teh mohon. Di kandang sapi dan nya teteh nya eta mah carita sakedik ti teteh gitu nya tadi di perjalanan itu nya. Sakedik deui gitu nya abi nyarios meureun ieu mah kanggo bekal teteh we meureun duka sabaraha harina mah nya mangpaatkeun we ku teteh da meureun abi teu tiasa ageng teu tiasa seueur panginten gitu nya ieu mah lumayan we kanggo ngabantos teteh di dieu nya. Mudah-mudahan sing naon teh sing sarehat teteh di dieu kaangge non teh sing saroleh murang kalihna mudah-mudahan aya rezekina engke ka payuna deui
kayak ku abi dibantos tapi sanes melalui abi gitunya rerencangan gitunya insyaallah kayak abi laporan ke rerencangan tah panginten sakit we teh abi mah merentah ieu teh di kampung Ranca Panjangnya ieu teh blok naon komplek disebat Ranca Panjang komplek tapi datanya komplek oh pada sepi oh jadi ceruk oh jadi disebut komplek Ranca Panjang komplek oh gitu kali tonggo nama nu caket jalan pasar Senen disebut mohon kampung kerja cenah aya pasar di dinya Siap. pada tetangga ya banyak tah di kitu dinya siap nuhun tetehnya nuhun mangga siap nuhun pisan nya sami-sami tetehnya mudah-mudahan tuh dietakeun ku aya nu amin kayak insyaallah mataknya ieu mah urang silih bantosane gitu nya mudah-mudahan aya rezekina. Tah kitu teteh assalamualaikum tetehnya.